video deui ngan ieu mah pemandanganna daerah sawah, itu pemandangan gunung. Aya Abah mah dah rumasa jalma kere ka gunung teh bulan puasa mah hiji capek, kedua biayana, bengsina kedah di bengsinan, teras tempat wisatana kedah dibayar, teras tuangna kedah meser, bengsina kedah meser, matak Abah mah ayeuna mah Abah mah konten deudeuketan we anu murah meriah. Mari Abah mah jalma kere, pas-pasan duitna ge tak kawari-wari anu aduh artos paleuleui tonton video Abah, sabab teu gratis nonton video Abah teh, pasti pake pulsa, pake kuota. Matak kawargi-wargi kadulur-dulur nuhunkeun sih piwelasna. Alhamdulillah Abah mengucapkan jazakallahu katsiro sabab kasayan ibu kasayan bapak dina sasih Ramadan mah bakal dilipat gandakeun, ayeuna ganjaran sunat jadi ganjaran fardu, nu tadina ganjaran fardu bakal dilipat gandakeun. Tah kasayan sedekah di bulan puasa mah di bulan Ramadan pasti bakal berlipat ganda, bakal meunang kebahagiaan dunia akhirat sabab urang mah teu hayang salamet di dunia wae, ke urang hayang salamet di akhirat. Pan mending sana sing sajalma anu hayang baja dunia baja akhirat gerata lutukeun wae jalma nu bisa barali ka Gustina. Ulah anu parae anu kawarudoyong kasirah cai kaleuweung ka reuma urang mah kausina nu bisa nuturkeun tapak racak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa nuturkeun para nabiyin, para sidikin, para syuhada tu ka urang sadayana anu turut tumut urang dina ajaranana. Tah kawargi-wargi kadulur-dulur upami hoyong terang pemandangan di daerah Rawa Ranca Mau ieu nah ka Abah teh lantaran teu boga deui video Abah teh sakutoprak kacapruk we sakapanggih-panggih ieu na ge Abah mah videona ge margi cenah saurna kedah moal dinten ngasupkeun teh nyaho savideo teh nyaho 2 video. Tah mudah-mudahan we video Abah sing aya dina panampian anu perusahaan sing di monet Abah teh alhamdulillah. Tah dulur-dulur anu gaduh perusahaanna sing dipanjangkeun yuswana, sing sarukses usahana, keun urang bagi-bagi rejeki we saling membutuhkan jalma mah. Da perusahaan butuh meureun ku nu ngonten butuh ku perusahaan. Lah kitu wargi-wargi kasadaya dulur-dulur mudah-mudahan padamelna sing sarukses komo ayeuna bari sing dunyana sing mangfaat. Alhamdulillah sing mangfaat sia kadahar ku anak cucu teh sing jadi rezeki anu halalan thayyiban. Niatna mah ibadah we urang mah. Alhamdulillah urang mengucapkan jazakallahu katsiro kasayan ibu kasayan teh ditampi pisan ku Abah. Mudah-mudahan kasayan ibu kasayan bapak teh sing keneh babales tan Abah mapai-mapai galengan Abah ningali bakat tingku butuh Abah teh tumpang tamuh laku. Abah mah makeun bakat naon bakat ku butuh kikieuan teh. Mudah-mudahan we sing terkabul cita-cita Abah tu wargi-wargi sing sarehat sedekah ka Abah ku pulsa, sedekah Abah ku kuota. Mudah-mudahan sing kenging babales nuhun. Alhamdulillah Abah teh kikieuan teh keur ngabutuhkeun penonton. Mudah-mudahan we kabanya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.